Mama abdi nyanggakeun bohong tek-teken ti goro-gorokeun piraku abdi kudu ngabohong ka mama. Ieu cai uyahnya asin kula teu bisa nyebut amis mama. Mangga abdi paehan mama, asalkan dipaehan ku mama abdi ridho lillahi taala. Tidinya Syekh Khalil Bangkalan nangis mangsan. Ceurik Syekh Khalil Bangkalan geus ceng ngaji di mama masa kieu bae. Maksudna kumaha mama? Ayeuna sia balik mama, balik ngaji ti mama sakieu bae. Lamun asin bedakeun asin, amis bedakeun amis, pahit bedakeun pahit. Sia ulah nepikeun ka hukum amis dibedakeun pahit, hukum pahit dibedakeun amis. Sakitu bae ngaji di mama. Jika titu balik amalkeun ilmu. Mudah-mudahan anjeun manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Meureun dampak tina pandemi Covid-19, tukang dagang mulai kendor dagangna, tukang tani mulai ngurangan batina, bahkan loba karyawan anu di PHK. Bener teu? Betul. Dampak daripada hal tersebut tungtung nama ieu pamajikan jadi wani nganjuk ngahutang ka warung gara-gara corona. Gara-gara Atuh rek teu semangat kumaha nu disanghareupan da geuning loloba nama ibu-ibu kabeh bari gareulis. Alhamdulillah. Tapi pan Kang ari dikiekeun mah kapanggih modalna orang di magelis teh beungeutna da geuning beheungna mah kabeh ge hareuras. Hampura ibu ulah nyeri hatenya teu maksud kaula ngahina jeung ngaledek lain. Sejujurnya ini adalah kode keras di kaula mah. Saya khawatir nanti di tengah-tengah tausiah ya kula ngaluarkeun kalimat atau bahasa anu heuras kajeun. Wios. Moal ngambek moal nyeri hate. Sanajan heuras wios. Ibu resep anu heuras, resep anu leuleus. Kepikiranana tingkah mana ngeres amit gila ini. Itu belah itu tuh ibu-ibu ngaharewas baru kukula teu kadenge meureunna. Ustaz nu heuras beuki nu leuleus beuki. Serius kembali ke lab. Sakali deui, serius. Ya Allah ya Rabbana, mugi Gusti sing ngajadikeun asbabia di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana mak kanggo seperti kieu. Muga-muga diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir dulur muga-muga naon rupa nu geus dikorbankeun kurang sadayana ti mimiti hartana, tanagana, pikiranana nepikeun ka suksesna ieu acara ya Rob. Muga-muga boro-boro di akhirat, di dunia keneh Gusti ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Robbal. Ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah, Kang ceuk tingali ka hareup. Iya menit anu pat ciwit-ciwit poe, anu pat tele-tele, minggu anu pat tunggu-tunggu, bulan anu pa antai-antai, tahun anu pa untun-untun. Leungit menit datang jam, leungit jam datang poe, leungit poe datang minggu, leungit minggu datang bulan. Alhamdulillah Bapak dari leungit bulan datang tahun ti tahun ke tahun teu karasa mah urang sadayana ku Gusti Allah masih kena dipercaya dititipan umur sampai saat ini bisa riung mungpulung deui bongkok ngaronyok di nararaga peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Sanajan di mana-mana ayeuna teh keur dilarang Kang ngayakeun muludan teh dabongana cenah ngayakeun kerumunan bisikeun aku Covid-19 garis miring corona.
tak eta. Tapi da geuning apalah daya urang teh cinta ka Rasulullah katambah geus jadi adat istiadat ya ahlu sunnah wal jamaah ketika datang bulan Rabiul Awal berbondong-bondong rame jelema arudunan ngumpulkeun dana hayang ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah termasuk di kampung Cimandi lain Cimandi nu oh Sindang Mandi eta termasuk di kampung Sindang Mandi rame Masya Allah. Kudu nama geus beres ari sugan aing teh tinggal aing padahal mah geuning kori internasional ge kakarek datang tapi urang ge semangatna henteu leungit sok sanajan peuting datangna. Alhamdulillah sabenerna mah kang ieu pandemi Covid-19 teh ieu jadi peluang emas keur ka jalma anu ganti-ganti kana muludan. Sabab teu saeutik kiwari masih kene loba jelema anu ganti-ganti anu ngabid'ah-bid'ahkeun bahkan mereka berani memponis bahwa peringatan Maulid Nabi model kieu teh ceuk manehna mah hukumna haram. Rajaban anjir cawerang euy. Muludan rajaban tahlilan jeung tahlil-tahlilna diharamkeun ku setan kang goblokna teh. Jangan ngacak-ngacak proyek kiai bisa teh. Ji atuh heuh kang lain lain kitu. Atuh sok pikir ku akang muludan diharamkeun rajaban tahlilan kabeh diharamkeun coba kiai gawe naon. Aing batuk euy. Tapi dulur anu jagban pola pikir urang mah lain eta masalah rezeki urusan Allah. Betul. Tapi ayeuna pek pikir kurang Kang. Cacak-cacak peringatan Maulid Nabi rame di mana-mana diayakeun di ditu jeung di dieu di kaler jeung di kidul kulon jeung wetan. Malah mandar ngondang mubalik kondang ti Bandung ngundang Ustad Hariri. Di Jakarta ngundang lanceukna almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Di Sukabumi ngundang Ustadz Jepri Al-Burusud. Pengajian di gemor-gemor di ditu jeung di dieu di kaler jeung di kidul di kulon jeung di wetan peringatan Maulid Nabi tetap ada tapi maksiat akhir zaman teureun-eureun cacak-cacak muludan masih kene aya komo lamun muludan di pusing aing mamang jaheu anu sok ngaharamkeun muludan mah layak bae 1 juta atuh aneh ongko cinta ka Nabi mahabbah ka Rasulullah nu diarep-arep sapaati Nabi tapi kae naon ngagungkeun ka Kanjeng Nabi ku ayana peringatan Maulid Nabi haram lieur teu stres teu da stres si tolol eta atuh pikir kang kurang maaf. Peringatan Maulid Nabi tetap rame di mana-mana tapi sok aya paribasa seperti kieu. Padudan udud padudan ngalah suluh di korangan muludan mah tetep muludan salat subuh kaberangan salat subuh bener tak naudzubillahi min cacak-cacak muludan aya komo lamun muludan di coba kulah yang nanya ke ibu-ibu bu jawab bu astagfirullahaladzim Kang di urang di Sukabumi lamun nanya ke ibu-ibu bu kah munah di dieu mah lain bu euy astagfirullahaladzim kabayang aing mah baun teuas beureuqna euy bu ibu aya ibu araraya bu aya bu
Ibu jawab sing jujur Bu. Ibu salaki ibu salat subuh na loba di masjid apa loba di imah? Di masjid di imah. Alhamdulillah. Lo kok kiai alhamdulillah? Jahal Bu alhamdulillah baik. Dari salat subuh mah di imah alus, di masjid mah leuwih. Nu goreng patut mah adu tilok. Nu tilok salat. Jadi ibu lamun sholat subuh salaki ibu loba di imah tong digenggerekeun tong dihewaan mun bisa madukung mu kena bikeun ka salaki. Kabayang salaki ibu sholat subuh di imah make mukana kumisna badak di tempo-tempo percis kura-kura ninja. Cacak muludan masih kene aya anu ngelingan masih kene loba kopo lamun muludan di aing mah serem ya belah dia aya budak ya belah dia nyelap teh kadeuleuh ku aing. Biasana sora aya jelema eueuh disebutna lain cek aing tuh si itu ngomong cacak muludan masih kene rame di mana-mana diayakeun di mana-mana Kang tapi teu leh we Umi ieu sok aya paribasa seperti kieu padudan udud padudan aduh cemimin cemimin aya sorry min lain mimin dia mimin itu Amerika maaf hampura ya kula ceramah tara sunggang singgung kabatur tara ganti bae ngaran atunya kokom ayahnya Dewi Nunung Eti Maimunah moe maneh jaheunya sanorek moe waya kieu atuh bari naon banu kekini-kinian lah kula yakinnya pelosok model kieu moal aya nu ngaran kekini-kinian moal ngaran modern moal aya Sinta ya nu bener ngaran Sinta ya Santi Desi Lisna Maisaro Moesirah nginyam bae Bu Mimin nginyam Bu Mimin mempangheulana di absen hampuranya didoakeun ku kula mudah-mudahan Bu Mimin sing panjang umur ila yaumil kiamah amin atuh kiamat batur geus paraeh kabeh cemimin culang-culang di dunia sorangan ampura cemimin dengekeun nya ya nginyam ngaran bae nginyam padudan udud padudan aduh Bu Mimin naik taksi kehujanan muludan rajin muludan aduh Ibu Mimin miwah Ibu Eti kasalaki mah tetep ngalawan mun di nyakun teuing emang di dia anu sok ngalawan kasalakina aya tapi tiap tahun ilu muludan aya nu sok ngalawan kasalakina tiungna nu warna kumaha nu bener aya di dia nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba geningan goblok jadi bapak-bapak meni atau amat meren ku aing arek diciduk meren ibu-ibu merennya tenang bunda saya ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu tenang baik cek
Bahkan terus terang Pak, lamun kula kudu jujurnya di kampung Sindang Mandi dengekeun ku bapak, ya kula masuk inu ambak, sok geuleuh, sok inu hewa, lamun ningali salaki babari popolotot kanu jadi pamajikanana. Betul Bu? Anjir curhat langsung. Tenanon Bu kenalkeun bae urang babadan ku aing hiji-hiji ceuk. Malah terus terang Pak kudu dibongkar rahasiana. Loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, tapi fakta jeung kanyataanana dipigawe kudu jadi pamajikan. Betul Bu? Bejakeun tong Bu. Bejakeun. Bongkar wae bongkar. Moal nanaon moal? Ampura Kang rek dibongkar ku aing. Bongkar wae Bu bongkar. Dengekeun tersangka. Ibu, Bu, tulis atau awet tulisan rekam. Memeh HS engke ku ibu setel puter sing tarik volumena. Lamun boga salon aktif colokeun ame tarik kadengeun ku salakina. Dengekeun Kang, hampura kudu dibejakeun rahasiana. Gegeroh kewajiban salaki, ngepel kewajiban salaki, ngejo kewajiban salaki, ngurus budak kewajiban salaki. Buktina dipigawe ku saha mah? Dengekeun siapa? Ibu bu ngomong salaki nu babari mamarahan, anu gampang molotot bayi ameh eraeun. Siap? Siap. Gegero salaki, ngepel ngurus budak, nyeusehan, penyusuan. Bener Kang, ya kula keur ngomongkeun hukum asal Kang, termasuk menyusui, hakikat nama kewajiban salaki. Bener si aing bener, termasuk menyusui kewajiban suami Pak. Ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu, otomatis pamajikan nu nyusuan. Jatuh kiai kitu-kitu keneh mah kudu dibahas. Mohon maaf bunda, sengaja saya hadirkan ame malah likir. Da mikir kumaha? Kang pikir kurang hampurannya. Ternyata loba pisan kewajiban rumah tangga yang seharusnya kita kerjakan selaku seorang suami, tapi fakta jeung kanyataanana loba dibebankeun ka pamajikan, ka nyusuan-nyusuan anak ku pamajikan, tapi orang selaku suami eueuh bijaksanana ka pamajikan. Buktina pamajikan aya salah saeutik carekan, bener teu Bu? Pamajikan salah saeutik tajong, pamajikan salah sautik jagulkeun kepret. Astagfirullahaladzim Pak, ittaqullah. Bapak singsian ku Allah, bapak wedi ku Allah. Istri bapak amanah ti Allah Pak. Istri bapak bukan pembantu Pak. Betul Bu? Salaki aing balik muludan isukan pasti ngejo. Tenang ibu, nggak dengar ceramah Arjuna menang, baik tenang. Bahkan ampura Pak, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul Bu? Yes. Tenang aja, menang pokoknya penting ayeuna ibu ti brasare. Hampurannya apanya? Lamun ngaji karena psikolog hampura Kak. Pamajikan maku akang boro-boro ditempeleng, boro-boro ditendang, boro-boro didegulkeun, dibentak bae awewe teu cager saminggu pan nyeri hatena oge. Bener teu Bu? Iya. Mataksingnya apakah pamajikan? Coba tapakuran betapa banyaknya jasa seorang istri. Pamajikan bapak ketika ngandung 1 bulan masih kene maksakeun sasapu di imah. Bener teu Bu? Ngandung 2 bulan masih nyuci, masih ngumbah piring. Masya Allah. Kadang ngandung 3 bulan lamun cek orang Jakarta sok disebut masa-masa ngidam, lamun cek orang Sunda disebut masa-masa nyiram. Anu sagala sabal bau jeung pait teh geuning bukan dahareun. Bener teu Bu? Martabak pait, mie ayam, bakso tahu, mie oge, salaki,
mitoha duit ya bohong ya Allah sia anu nyiram sebel kana duit Allah mama kah ya alhamdulillah akang usaha di Jakarta emang gitu kumaha kang ieu batina 5 juta Allah Allah komo palamun pamajikan geus ngandung geus kandunganana 8 bulan anu tadina pamajikan teh geulisna kawanti-wanti aduh endana kabina-bina ditilik ti gigir lengik dihareup sieup ti tukang lenjang awakna ge laksana biola Spanyol teh geuningan ka coba lamun pek geus kandung umur 8 bulan kandungan ku akang panggil ku akang gero bujur di dapur kene beuteung geus diburuan ripu paperjuangan awewe teh ya Allah paingan ci Quran wahnan ala wahnin wa fisaduhu fi amain repot pak komo ayeuna datang tengah peuting sare guling-guling gasan cagigir boprot ku kesang padahal usum tiis tapi kesang tiis kalaluarkan nangkarak mengkang sare eungap da pugu ge aya budak dina luhureun beuteung atuh lamun angkuban beureung ngabeledug budak saha makana sing bager ka pamajikan sing nyaah ka pamajikan ye kula ye arek ngingetan ka bapak-bapak supaya balik muludan bapak semakin sayang ka istri dengekeun ku bapak betapa banyaknya jasa istri sakitu nyaahna pamajikan ka akang selaku salaki lamun akang balik ti kebon ti sawah ti pasar ti mana bae akang masuk rumah istri akang sok dangdan bebeakan meuni geus geulis make minyak wangi pas begitu akang masuk tangan akang dicokot dicium dibulak balik osok itu lain ya palingan kita tadi bapak-bapak melotot deh guys tapi tenang buat dipangmenangkeun kene tenang dibelaan tenang bae jadi pengacara anak kerja mah tenang bae atuh kang tibang teu sasalaman tibang teu cium tangan atuh kudu dimaklum bae kenae buat yang keur sibuk di dapur bener teu Bu buat keur nyuci buat ting ayeuna keur ngurus anak buat keur masak jang akang-akang keneh bener teu Bu tapi lamun datang waktu penting kang atuh ti penting waktu istirahat lamun akang arek sare jeung pamajikan meunang dangdan gulis make minyak wangi make make up nepikeun ka glowing lamun rek sare jeung akang-akang sok dipepene heula ku pamajikan ngawangkong pika ngeunaheun malah lamun rek arek kedep sare kening akang sok dicium heula ku pamajikan sok kitu lain jadi lok bae dihanas ku aing pameunangkeun ibu atuh ditilok bae jawabanna eueuh hiji-hiji acan jawab bapak-bapak sok bohong ah Bu Ibu jawab sing jujur ibu lamun arek sare jeung salaki kening suami sok dicium heula apa henteu amonyet aya euy jijiatan paingan ku aing kita tadi dipamunangkeun bapak-bapak melotot bae panonna ka aing jatuh tanpa pertanyaan anak hureuy bae ibu serius dengerin ku ibu Rasulullah pernah mengatakan ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad Bu komo salakina anu hideung mah punten anu hararideung bener loh bunda kang dengekeun ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad mencium hajar eta hajar alhamdulillah malah ibu dina kitab Uku Dulijen dijelaskeun tatanyakeun ka santri tah biasana nu sok gogorowokan gitu santri bener lin ayo kanyahoan ku aing paingan atuh kana ibu ari santri mah ku aing oge dimaklum kata mah jadi karma di aing baheula sok itu aing kok turun
kiai ku aing disurakan karunya teuing euy. Ya Allah, tapi ibu bisa aya nyaho santri mah nya ge gorowok jawara tapi hate nama Hello Kitty. Betul. Betul. Terus terang bu pendidikan pondok pesantren can pernah ngajarkeun radikal, betul. Sok kula hayang nanya, ye tukang korupsi lolobana kaluaran sakola kaluaran pesantren. Jablay lolobana pesantren apa sakola? Rentenir pesantren apa sakola? Tawuran pesantren atau sakola? Hidup santri, hidup santri, takbir. Mataknya santri kukula can didoakeun mudah-mudahan santri sing barokah ilmu anu barokah manfaatnya akhirat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Mun nyaho tadi ku aing meureun aing mah ngaji teh mending jeung barudak bae resep. Da kagok aing kagok ngadedetkeun ibu-ibu bae ieu mah. Dengekeun bu tatanyakeun ka santri dina kitab kudu dijelaskeun ibu satu kali mencium kening seorang suami maka jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu ku Allah bakal dihampura. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Sakali nyium. Sakali nyium. Jaceng samual ngarti ya mah cicing heula bae dah. Lamun 2 kali 140 dosa. Matak ibu-ibu balik muludan hayang bersih tina dosa gampang. Balik muludan sampeurkeun salaki kecorokan tarang salaki. Ijah heueuh, ibu balik ti langsung amalkeun nya bisi polong engke mah. Da babari ieu carana gampang tuh praktekna kieu nya, baku tek beheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium hajar aswad. Kieu jampena bisi teu apal tulis bismillah Allahu akbar blatuk ibu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan kula balik muludan jadi garelo. Biasa panenan matak biasakeun romantis jeung salaki teh aja biasakeun. Yo minimal ibu teh sing pikabungaheun ditingali ku salaki teh ibu dangdan sing kahade. Ya ibu-ibu mah pa dangdan sok dangdanana mah bebeakan sok perhatikeun lipstik 3 jengkal make up 5 cm halis dikerok diganti ku sifat nepika jiga madu wajib mutasil eta panon rukudu hujan badak ngangkatan pakaian balik deui ka imah halisna leungit di tempo-tempo percis tuyul dan bayu teu sebeudang dan rambut diri bonding dilalempeng di benhur dicet di bereman di hejoan di konengan di jahean di cikuran di kurupukan di godog seblak hulu ngaranna eta baju butut diganti kuno anyar minyak sengit disemprotkeun kana awak ekspresinya itu loh Pak yang bikin kita cemburu. Jasa budak kurasa di kos nu ngarti bae dia. Beres dandan habis-habisan keluar dari rumah woi, cuma dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur tante. Nah, ari giliran arek sare jeung salaki ibu boro-boro dandan bebeakan, boro-boro make minyak wangi, kala kader make autan. Jadi ciumku salakina pahit ya minta subuh-subuh salakina ngabudah jak karacunan autan bereuna. Na'udzubillahi min mata hikmah peringatan maulid Nabi peuting ieu heula anan atuh khusus keur ka ibu-ibu. Ibu
ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya adalah idza nazarta ilaiha sarrotka, minimal balik buludan sing pikabungaheun lamun ditinggali kudu jadi salat. Ya hampur aja ngajina orang ulah seri baik tingkat ke naik setengah serius, tenang karek setengah aja ngaingnya. Ibu sering kita dengar di guru orang ketika pengajian rutin ridho Allah ridho jauh keridhaan Allah tergantung ridho nak nu jadi salaki bu. Ibu ini perlu pemahaman yang mendalam, ame berpikir bu. Artinya sanajan ibu ayeuna rajin ibadah kalongong adan buru-buru kacai wudu buru-buru ngalaksanakeun salat fardu. Tersebut salat fardu disusul ku pasunatan datang bulan Ramadan ibu pangtanginasna hudang sabab arek masak da isukanana arek puasa di bulan suci boga kodoaneun bulan Syawal dibereskeun harita keneh tersebut puasa unggal tahun dikuasaan kecuali poe-poe nu diharamkeun ku Gusti. Ibu boga rezeki gede keluarkan sedekah nah keluarkan infak nah dikeluarkan sedekah bebeakan pokoknya loba bahkan ongkos eta non eta duit loba dipake ongkos pulang anting lincak tanah suci Mekah aya kana sabulan sakalina umroh teh ngaranna. Balik di Mekah kualitas ibadah ibu-ibu semakin bertambah berang daek duha penting tahajud witir tasbih jeung sajabana dipigawe. Tersebut kena ibadah susul deui ku ngaji Al-Qur'an sapenting nepikeun kaberes 3 kali khotaman. Cuman sayang 1000 sayang bunda dengekeun pas pabeberang ibu khianat kanu jadi salaki, jangankan ratusan kali, jangankan ribuan kali, jangankan jutaan kali, sakali we ibu khianat kanu jadi salaki, ngalawan kanu jadi salaki, maka faqad hubita amaluha, sadayana amal anu sakitu lobana bakal dilebur ku Gusti Allah, bahkan eta amal kabeh bakal dibikeun ka salakina puas. Bu ya jadi lulus kieu aya geus dicepret teh. Bu ibu hargaan salaki da tugas ibu mah henteu loba ieu atuh. Ibu mah lobakeun bae ibadah. Japan tadi geus dibahas gegerok kewajiban ngepel ngurus budak kang ngaladuit kewajiban salaki. Ibu mah geus lobakeun bae ibadah. Nganu bener kiai bener tanggung jawab serius aing 1000 rius sok we ucap malobakeun ibadah tugas ibu mah teu loba santai bae. Tugas ibu kur hiji dina Quran oge cek Quran kieu qanitat ibu wajib bakti kudu ngawaro kudu taat ka salaki cek salaki ibu teh contoh mama masak nya masak mama ngejo mama urus lah budak ka ditu ngepel nyusul ka ditu ngono aing rek ngopi heula jeung udud ka ditu kudu ngawaro. Kalau kiai asa balik deui ka ibu ieu teh baya ibu katerangan anas direkam kenaik jam mutolaah kumaha lamun teu ngawaro nusud teu ngarti oce mah san susud teh doraka Kang awewe nusud teu wajib dina pakohan ku salakina teu wajib dibere dahar teu wajib dibere jajan bahkan awewe nusud teu wajib dina pakahan dohirna batina puas. Ya bapak yes aing arek ngejo isukan teu jadi yes. Bu Pak Bu palingan Marita mah ngomong lagi kieu sia apa teu Marita teu gaul Marita kieu dengekeun ngomongna dengekeun percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan
Kalau kau suka melawan suamimu yang kepayangan, dah kalau tepuk tangan aja nyanyi di rumah. Monggo sih yang lagi tadi yang ngomong. Aduh, ya Allah. Lanjut. Teruskan. Bismillah. Minum lagi. Kameramen. Kiai Nabi bingung ya Saulil Bangkalan ya kudu dikumakeun ya budak ngajin teu pernah tapi ku kolot geus dijemput. Atuh tungtung mah ngomong bae ka kolotna. Punten Bapak Ibu ieu sobari moal waka cenah muli antosan heula 3 hari. Ieu ku kaula rek dinasehatan heula. Padahal kiai bingung. Ulah dikira kiai tara bingung belenggung sarua. Ya Allah ya ku atuh budak teh ngaji ya rek jadi kiai kumaha. Nya tungtung nama singkat cerita munajat teng apeting ka Allah menekungkan Maha Agung mujabrata ka Allah yang masuk mak langsung eta mama sobari minta ka Gusti Allah hayang diturunkan ilham ya kumaha solusina budak teu ngaji tapi geus dijemput ku guruna ku indung jeung bapakna. Ya singkat cerita Allah mere ilham ka Syekh Khalil Bangkalan tuluy eta mama sobari diajak ka sisi laut. Hayu urang ka laut jeung mama ka laut heula. Tuluy eta Syekh Khalil nyandak cai kana gelas, tuluy eta cai nu dina gelas, wayahna ku dia inum ye. Ieu inum ku dia, lamun cai laut rasana amis, dia silahkan balik. Tapi lamun karasa asin ye cai laut, sia dipodaran ku ai. Cek Syekh Khalil Bangkalan, sia dipaehan ye ku mama, wayahna ye cai diinum kudu amis, lamun asin sia dipaehan, lamun amis mangga balik ka ditu, amalkeun ilmu. Nya dilaguk eta ku mama sobari laguk diinum asin. Mama geuningan asin, sia dikodaran ku ai, inum deui nu kaduana sugan amis. Diinum deui eueuh ti dituna atuh da cai laut amis eueuh. Diinum deui ku mama sobari mama anggar asin. Sia yang dipaehan ku aing. Atuh mama kumaha deui? Coba inum deui. Diinum deui lak ti dinya nangis langsung nyuuh dina lahunan mama. Mama abdi nyanggakeun bohong tek-teukeun ti goro-gorokeun piraku abdi kudu ngabohong ka mama. Ieu cai uyahnya asin kulah teu bisa nyebut amis mama. Mangga abdi paehan mama asalkan dipaehan ku mama abdi ridho lillahi taala. Tidinya Syekh Khalil Bangkalan nangis mangsan. Ceurik Syekh Khalil Bangkalan enggeus ceng ngaji di mama masak ieu bae. Maksudna ku mama ayeuna sia balik mama balik ngaji ti mama sakieu bae lamun asin bedakeun asin amis bedakeun amis pahit bedakeun pahit sia ulah nepikeun ka hukum amis dibedakeun pahit hukum pahit dibedakeun amis sakitu bae ngaji di mama jika titu balik amalkeun ilmu mudah-mudahan anjeun manfaat. Masya Allah balik ka imahna jadi ulama gede boga murid saha Mama Kudang Garut boga murid saha Mama Satibi Al Gunturi Mama Gentur. Masya Allah Mama Gentur boga murid deui saha Haji Badru mana Alwardayani Pondok Pesantren Warudoyo. Masya Allah padahal guruna anu 20 tahun teu ngaji teh tapi ulama nama jebar di Jawa Barat, di Banten bahkan. Masya Allah matak santri ulah kasinggung ku guru lamun dititah ku guru sing daekan ngaji sing getol gawe oge sing ikhlas lamun dititah kudu jadi guru lain ieu mah di pondok teh aing mah gawe bae moal ngaji ulah kitu ada cenah mama sobari kayak kitu goblok sia baheula Syekh Khalil heureui atau Syekh Khalil oge lior ya santri aing kudu kumaha ya sing getol ngaji mudah-mudahan ya para santri anu aya di ieu kampung ya Allah ku Gusti sing dipaparingan ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal sing aristiqomah cicing di pondok amin ya Allah ya Rabbal